ulin jeung aing, jajan jeung aing, nanaon sagala jeung aing, hari kawin jeung batu. Nyeri teh aing mah, aing. Duh kumaha. Aing mah daripada dikieu-kieu mah nyeri aing kajen keneh. Pae aing mah pura nyeri gitu aja. Bahagia. Pura. Astagfirullahaladzim, nanaonan si Andi? Istighfar Bapak, tulungan. Si Andi. Istighfar sia teh Bapak, nanaonan eta gituan. Nanaonan maneh Andi? Nanan. Lucu mah aing mah hirup oge. Didinya nyeri ku awewe maka jen keneh gantung diri aing mah. Bro, tong kitu di. Nanaonan sia babal eta kelakuan. Astagfirullahaladzim. Istighfar sia teh. Percuma sudah aing mah hirup oge kajen keneh gantung diri coba ditinggalkeun kawin to aing teh. Naon sia gantung diri teh suku napak keneh. Emang suku aing dia pas gantung diri napak. Koplok napak teh. Tong nyung sireka aturan sia teh kaparan aing teh keur nyeri hate aturan maneh mah kitu aing kepala gitu. Sia teh rek bunuh diri mah di ditu dina rel kareta babal. Aya kareta ngaliwat edan nu kulus sia teh. Terus sieun nyeri to atau imane. Yeuh, matangna sia teh kudu istighfar. Kudu cinta mah lain kitu carana atuh. Kudu diselesaikeunana secara urang teh kepala dingin nyelesaikeunana teh ulah main gantung diri wae. Kepala dingin to. Anger anjing panas hulu aing ya. Dikeumkeun ge. Anjing Atuh anjing lain kitu carana setem. kumaha Paharan, atuh anjing. Sia mah boloho. Sia waras. Areror kudu ngopi heula. Bener. Kudu ini tuh urang ngopi heula sia mah anjing geus moal bener kieu geus teu waras sia mah anjing urang ngopi heula buru-buru. atuh da mung kopi mah to aing mah hayang jajanan, hayang minuman anu tiis jeung rokok aing mah to. Coba komentar anjing. Nu, mana yang saya ka warung beli jajanan, beli rokok jeung anu tiis-tiis ning. Waduh ini. Mana duitna? Aduh, banyak aing boga duitna atuh. Ron, mana eta duitna apa? Sarua euy teu boga. Aduh, arayeung sia mah banyak aing arulin teh marawa duit atuh. Kieu aya mah nganjuk ka virus kuatir ieu balad urang. Bawa ieu teh pamenta anu terakhir keur manehanana teh. Heeh, siapa tuh nah? Urang ka warung. Ini tah. Nganjuk we heula nya. Siap. Si Kandi mah kos lain lalaki wae diputuskeun awewe ge kot gantung diri. Heeh, si anjing teh nyusahkeun urang kudu ka warung jebak kudu nganyuk deui. Daek maneh nganyuk teh. Hoream aing. Kumaha tuh? Bae urang titahan Mang Manto urang nganyuk. Anjing aya dompet Ron. Anjing, aya dompet Ron. Tuh aya duitan. Gimana we rezeki anak soleh maron tuh. Ulah dicokot anjing. Pamalin nu batur, di sini nangan bogana. Hayu heran urang beulikeun ngalapleun ieu. Heula. Sekolot mun manggih duit mah kudu direnggan we 3 kali. Bisa anu ngamodalkeun. Tuh sok atuh. Heula. Heeh. Hiji, 2, 3, 4. Tilu anjing lain 4. Bae anjing itu dileuwihan, meleuwih alus. Hayu tuh urang beulikeun we. Ayo, Dompetna ka manakeun euy. buang. Ya, Rezeki anak soleh Ron. aslina anjing urang balikeun lah. Hayu. Geus tong dipikiran wae awewe kitu mah. Da loba keneh ieu atuh. Luas dunia teh tidak selebar daun kelor di. Atuh da to anger to. Ari janji rek satia, janji moal ngadua. Ari bukti namanya kalah kawin jeung batur nyeri to hate aing teh nyeri to nyeri. Di mana nya dompet aing? Oh, gua leungit euy. Di mana goblok? Siko Leungit alah, rokok. Kenapa dompet aing teh? Leungit aing. Tuh bos, emang tadi muragna di mana bos? Atuh sia kalau nanya ke aing, apa meureun ku aing teangan, matak nanyakeun ge goblok sia teh. Hampura bos, tadi mah hampura salah bos hampura. Sia teh mantuan yang dompet aing. Sia mah kur kitu we, geus dari babak ku aing. Hayu ah. Siap bos, siap. Diri anjing, ngamuk.
Di mana nya dompet aing leungit ya. Eueuh teh kapanggih wae. Hei, suan atuh buka panon teteangan dompet aing leungit ya sia teh. Euker, Bos, Gitu euker, bisa ayeuna. dikepret. Ayo. Anjing gimana nya euy? Giru sia teh lah. Goblok. Jangan atuh pake panon teh dompet ya. Eueuh, Kamera ya. mangke dompet aing teh. Dompet aing leungit sia teh. Mangke teh. Si kepret ku aing. Penehan kan? Dompet warna naon, Bos? Dompet warna hideung nepot teh maneh. Dukanya nu urang mah teu ningalinya nu. Oh, Bos, urang mah teu ningali, Bos. Anjing san ya lumayan dompet aing pang ku aing nih bab goblok di mana nih euy si eta mah naon deukeun ah padenkeun dompet aing leungit itu dompet kapangi dikepret ku aing baju tiangan tuh atuh bantuan barudak Untuk kepangi ku aing dikepret anjing ah Siap, Bos. Wah dompet nu tadi teh si Obos, bos ini. Aing urang tingali heula ka itu. Oh, jik tinggali. Pak si Iron dek kemana nu? Itu aing tadi mangi dompet jadi itu banu si Obos. Ah, anjing bawa dompetnya nu si Obos tadi teh. Mana tadinya? Itu anjing. Aduh, anjing nya nu si Obos mah bagong. Cilaka 35 ya mah. Aduh. Ya. Duh anjing kumaha mun dompet si Obos ya urang bisa barabe di bank. usaha tadi uin mana itu dah Ayaron. Ayo wah. Ah, anjing. Nya ieu mana si Obos anjing. Alah, bahaya ieu mah anjing. Mun apaleun ieu mah barabe bakal peak urang disiksa ku si Obos Aslina. anjing. Panyatele nu si Obos. Kumaron eusina aman teu? Geus beak tadi dibalikeun kabeh nya nu. Heeh. Dibalikeun kana naon eta ku maneh? Itu pan tadi beak dibalikeun kana panta, rokok, jajanan. Duh anjing bahaya ieu. Euy, Aslina di ieu kumaha urang ngomong ka si Obos, Bang. ngomong ieu urang. Ieu bisa-bisa urang babak belur ya. anjing teh bae dari dahar kumanehanana Terus anjing kumaha ieu urang bebejanan ka si Obos? Lah, ayo we urang kali urang tepukan lah keun bae bejakeun eueuh keun bae tong dianggap lah. Oh, Kumaha ieu siap ya. Yo tuh. Mantep anjing. aduh ngeunah anjing ieu mah loba kieu mah aya lapar ya aing ya bakainya deh iya ngeunah sigana mah ya ngeunah gitu ya minum lah iya rasa nikmat ya hidup yang uduna deh ini yang uduna wah ayo ya korek aya udut deh yang udut korek ya aing mah ya mana bang itu dompet teh Oh, Bos, kapangi. Nya, Lur. Kalah lieur, Bos. Aing mah tuh cenal pegat tingali, Bos. Teu kapangi. kira aku panon 8 kok teu kapangis teh Ke Bos kalah lieur aing teh nyalurnya. Teu kaparanging berdak. Aing mah udah Bos kalah lieur, Bos. Lain tadi ikhtiaran kurang teangan terus nyalur. anjing belum kapangis dah nu mangihan dompet aing urang dia carekan ku aing teu apal ieu preman urang dia anjing kadikeun kasolehan ah yang udah dia aing Aing teh mau gasolin itu nu maneh mau teu? Tata si Iron mau gasolin mah tadi ningali teh ngah. Ron beres si Obos ron gasolin. Gasolin si Bos ini bagiannya. Ayeran nya aya nya. Besok bikin si Bos ning kudu dah. Bos. ning eta dompet aing teh ning ieu dompet aing teh bisa kapangi ong sia teu kapangi tadi teh teh ngomong kabrohong sia mah ning ning ieu duit teh kamanakeun atuh ieu aing mah Anjing kumaha ieu lu. duka urang Ih, kumaha? Kumaha keduaan anjing. Aing mah apa naon. Teu apal Bos urang mah tah. Apal, Bos. Nya Bos urang mah teu apal naon. Buka Bos urang. iya meureun ye mana ieu duitnya ka mana ye Ampun bos, ka mana duitnya ye ampun bos. sia mah anjing ka mana duit aing Bener nama itu Bener bos. Tadi geus dibalikeun. Kan ku Obos di daharan. Iya, di daharan. anjing siang ngurulin ke aing kabeh tak apal aing boga jurus ya set kabur set anjing kabur balik